jika nu acan di pakabannya. Abi edit si Abi teh iya ya Abi cobaan entar potong gini bisaan sekali deh potong deh jagoan Abi oke. Gung ada si guru ilmunya lingkak ya tuh hayu uang eta nanti orang pelajari yuk. Yuk. Oi, ayah udah ke isi bisa silat di ngerian lah. Iya. Oi, kenaon. Kita nggak tahu Abi awalnya tuh. Abi teh ke Tinggaliko udah gue bisa silat. Bisa. Ayo si guru kesungguhan yang silat. Ayo di pasir. Yuk. Jagoan latihan. Kemana barudak teh engko ada pelatihan tapi areueuh di luhur gitu banyak guru nyusulan budak itu kan kalure coba Pak Gugu Abi panglatihkeun eta silat tuh Pak Gugu tuh moal narima kamu mah lemah. Alah nih Abi mah disebut lemah wae da Abi teh lemahnya. Si guru teh lila kamana heulanya. Oi barudak dilantai nungguan Lila apura sugan teh dihanap pake di luhur kumaha Pak Guru poho deui. Kamu hari teh kan diajarkeun nangkis, diajarkeun nonyok, diajarkeun najong. Sok peragakeun deui. Bisa Pak Guru. Nanya kudu diajarkeun deui. Kamari teh geus dibere ilmuna. Diajarkeun deui. Tapi kudu diregepkeun. Sok. Ngalinya keji pasang kuda-kuda. Pasang. Siap. Ji. 2 tangkis. Dulu tonjok. Nah, itunya kudu ingat. Bisa. Dua. Tilu. Gesek gitu. Lain gitu, tanagaan, cuma nonyok teh tanagaan. Siap. Pasang kuda-kuda kudu lebar. Lebar. Nah, gitu lebar. Siap. Tonyok, ji. 2 tilu. Nah, gitu. Ayeuna nu nangkis. Siap deui. Hiji. Lain gitu. Jadi kumaha? Kita. Oke. Set. Lempeng ini tah. Kumaha? Ieu. Kita. Ieu. Heeh lah. Set. Nah, gitu. Sok cobaan deui. Set. Gitu. Sok cobaan deui. Ieu. Di awal. Jawah. Nonyok heula. Nonyok heula. Heuh. 2 Dua. tilu. Tilu. Tangkis.
Sase tahu. Kumaha. Waduh. Itu aya nu pagieu. Kalah waduh. Kali kan deui ongko yang jadi jagoan ieu teh. Siap. Pasang. 1 2 3 tangkis. Kumaha ieu teh? Abi bisa. Gitu. Geus bener kan sudah mah. Oh, itu nu ngalatih si Dudu jeung si Agung teh nu tadi. Ah, abi oge edek neangan nu lain ah. Wow. Gogo, abi panglatihkeun. Nah, tadi ningalikeun sia. Ulah tah kitu teh sopan. Mendadak we beja heula. Tadi. Naon ujang teh yang diajar silat? Naon sababna yang diajar silat ini? Da hayang ngelehkeun Agung. Saha Agung teh? Naon jang gelut? Tuh kan. Jang gelut. Mau bisa, mau menang. Jang gelut mah, mau menang. Da silat mah lain jang gelut. Jangan jaga diri sorangan. Eta kuncina. Tapi aya syaratna mun hayang diajar. Laan eta sendal. Kita. Geus. Oh. Ayo. Ngan. Guru mah jajarna beda. Tinu lain. Ieu nya carana teh. Tah. Nah, bu guru yang mah talakan ngopi. Nah, Bu Guru, Pak Guru. Salaki. Gitu carana. Sok. Guru we, lakukeun we. Pokona mah nyawa beres. Naon ta guru teh kalakah di tas ngoget. Sok we Guru. Kalak. Ngomong. Kalak. Kang disambung. Hayang. Heeh, sok Guru. Manggilnya wae atuh didinya, tah. Ikutna gunukeun di ditu. Yang domba. Tas Pak Gugu. Nah, eta Pak Gugu kalakah diajang ngoget. Iya ya. Gunana ngoret ieu nya. Aya gunana ngoret oge. Iya. Wow. Bagus. Ya. Tah eta gunana ngoret. Ngerti? Sok, tuluykeun deui eta mah. Tolong loba ngomong. Pasti ieu masih Agung jeung si Dudu bakal ele. Dan tas diajakeun ke guru ieu mah pasti ele. Geus we jang, aya mah uih we. Pak Gugu. Hah? Abi teh oke enjing teh latihan silatnya. Anjing. Dongkap deui we ka dinya. Kesana tuh. Waalaikumsalam. Kada di jalana. Aduh, baru dah kayak nama yang diajar silat teh, yang ngajago. Lain yang diajar jago ngaji. Beda jeung baheula. Geus we barudak, latihan teh nepi ayeuna we, nepi sakieu we. Ke isuk di lanjut deui. Siap, Bu. Sok. Barudak teh euy cigana mah jadi jawara hungkul tah. Jawara lembur ieu sugan we
nu bisa ngelehkeun ilmu ti urang teh. Kenal bae di dia. Urang mah geus biasa we, maneh keur naon di dinya? Seberes olahraga biasa. Alam pengkencang ya. Nyeri awak nih. Urang mah geus ngelatih barudak. Ngelatih naon? Ngelatih silat urang sina jadi jawara di dieu. Usum keneh we ngelatih silat. Nya usum atuh. Ya, urang ngabejan ka mana? Barudak dilatih silat. Kena teh ngasalah gunakeun silat. Teu bae, Nah, sababna naon tah? teu bae sina jadi jawara. Geus atulah we. Eureunnan gituan. Moal eureun urang sina jadi jawara neruskeun ilmu urang. Oh, gunana ieu mana? Aya, Naon? sina jadi jeger. Menguasai daerah dieu. Percuma ngomong gini. Kemana maneh? Dieu sia teh. Jeung urang di dieu tempur lah, adu ilmu jeung urang. Urang boga anak buah loba euy. Percuma boga anak buah loba tapi kalakah dibere ilmu nu percuma. Keun bae. Suka orang. Oh, sok di dieu jeung urang lah. Adu ilmu jeung urang di dieu sok. Kalem. Sok. Anggok euy. Tinggal tutup patut. Sok lah ngecak jeung aing. Rasakan. Masih halus kene ilmu maneh euy. Cara dipake tapi halus kene ilmu maneh. Urang ge sabarna mah boga murid. Tapi mun bisi kaos mana. Sok lah murid maneh pecakan jeung murid urang. Sang jago. Boleh. Sok isukan lah. Di mana? Di dieu. Jagoan di dia. Sok urang dek nyubuk di dieu. Jam 3 sore. Si Marana kita diajar silat.